Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Babagi, kembali lagi di channel Pengen Sibuk. Jadi di segmen kali ini, di segmen Babagi, Bapak-Bapak Gibah, hari ini kita kedatangan lagi seorang tamu, sahabat saya, sahabat kecil saya, saudara Rofi Adnan. Jadi beliau ingin sharing juga tentang pengalaman hidupnya. Kita langsung saja ngobrol dengan Kang Rofi. Pur, sehat Pur? Alhamdulillah sehat. Kemana wae Pur? Aya wae di imah we teu ka mana-mana. Kumaha Pur? Oke, aya sih hiji carita Hmm. anu bisa berbau horor lah nya meureun. No, mistis oge. Mistis. Sarua jiga jeung si Gidag kamari Pur. Sarua. Cuman ai manehna mah meureun kana santet. Iya. Ari urang mah ieu teh caritana teh tentang diganggu ku jurig lah bahasa orang keur gawe gitu. Diganggu ku jurig. Oh. Seorang Seorang keur gawe di daerah Tambun ya. Bekasi, Kabupaten Bekasi nya, di Tambun Selatan. Daerah Tambun Selatan. Tambun. Oke. Tepatna teh di bahasa keur tahun 2008 lah gitu. 2008 2008. Nah, posisi eta teh ente keur gawe. Saker gawe, eta teh gawe bahasa di salah satu perusahaan swasta anu pusat nama di pusat nama ngan baheula teh sok dikurelingkeun teh geuningan di ditu. Keluar pulau, keluar kota gitu. Eta teh geus sababaraha kali dikurelingkeun. Pas satu waktu saya ditempatkeun di cabang Tambun baheula teh di dinya. Gitu. Jadi pas orang datang ka itu oge si naon si imahna teh geus rada-rada hawa-hawa gitulah Eta gitu teh maksudna teh. rumah eta teh sebagai kantor atau Ya, mes? sebagai kantor orang ge nginep di dinya gitu. Oke, aya tempatna aya mesna oge. Oke. Gitu. Jadi si posisi mana teh badag si posisi nantinya. Nah, si posisi mah badag, jadi pas orang Agus teh lega lah gitu. Si halaman lega, terus si tempat parkir mobil, parkir motor lega, tapi bentuknya imah gitu. Terus di pas Agus teh ruang tamu biasa kayak ruang keluarga, badag ruang keluarga teh dihandap aya sekitar 3 nepikeun ka 4 kamar. Terus di luhur aya 2 kamar. Terus di tukang ke kamar pembantu eta teh aya 3 kamar. Plus kamar mandi. Nah, pas orang mimiti kainya Abus teh ningali ka tukang. Di tukang teh geus teu karawat pisan eta. Pas awal-awalnya geus teu karawat lah pokokna mah geus naon lukutan dan sebagainya gitu. Jadi hawa-hawa teh geus. Tapi eta sudah mulai beroperasi atau memang ente pada saat awal memang belum operasi terus si rumah eta teh rek dibersihan heula atau kumaha? Henteu, jadi orang datang kainya teh memang geus jalan tah. Sudah berjalan. Geus berjalan, cuman anu kamari-kamari teh nya ibaratna mah teu dibersihan lah gitu. Jadi kerasa geumeun jeung pampang nama di hareupeun imah teh aya tangkal naon sih tangkal randuk badag pisan. Di hareupeun imah teh. Randu teh Jiga kapas lah. Kapasnya anu jiga gede kapas, nya. Jiga rimbun lah, jiga beringin gitu mungkin ya. Badag lah pokona mah gitu. Gede pisan. Oke. Nah, iya ya hiji carita basa keur nah ai gawe di ditu mah kan biasana teh jadi si liburna teh lain poe Minggu jiga perusahaan-perusahaan nu lain nya. Ya. Jadi di dinya mah liburna teh poe Jumaah. Karena perusahaannya perusahaan jasa. Ya, betul. Karena di hari libur kan banyak yang menggunakan jasa. Nah, oke. Gitu. Nah, ieu mah ya hiji carita basa ti heula teh kajadianana memang kajadianna mah penting-penting. Orang teh menang carita aya hiji babaturan anu nyarita ka urang bahwa manehna teh sok diganggu wae di luhur teh gitu. Nepikeun ka nyarita ka urang teh baheula teh nepikeun ka manehna keur sare. Keur sare kitu teh asa dialeketek wae di handap sukuna teh gitu. Dialeketek wae. Terus pas mainna keur malih ka sebelah kanan
mainna teh jiga aya nu niupan gitu, Hmm. jiga aya nu ieu aya sing goreng pas pas malika cenah ieu mah caritana, Hmm. pas malika hareup teh sing goreng pas pabeungeut-beungeut gitu tah jeung Oh, anu ngaranna Kunti teh gitu. Kunti. Heeh. Jadi pas Malik teh kena deh gitu Nya berarti. Aduh. jiga gitulah, nya ai mimitina mah urang teu percaya nya gitu, Ah, ai mimitina mah ulah eta mah hoax. Tapi sapoe, 2 poe nepikeun ka sababaraha poe mah ayeuna nyarita wae gitu jiga kitu. karena sering diganggu teh ya. Heeh, gitu. Tah, suatu waktu pas naon ngaranna teh, pas libur ya, libur kan orang jarang balik ka imah, Hmm. jarang balik ka Da kagok Bandung, meureunnya. da kagok. Nah, ai sore biasa barudak teh geus garoe teh, naon baralik lah nya, baralik. Eta jam operasionalna nepi ka jam saurap, Bro? Jam operasional nepikeun ka jam 5, Jam jam 5. operasional teh heeh, teh jam 4, jam 5 Beres eta beres mah lah, tutup lah gitu kantor teh tutup. beres gitu nya. Heeh. Nah, urang ge kadang-kadang sok balik eta teh ka Bandung teh gitu, sok balik ka Bandung cuman pas harita mah teuing kunaon, ah moal balik lah si urang Hmm. teh gitu. Nah, sore-sore jam 5 biasa beres urang mandi, da sorangan nya nongton weh, nonton. Jadi Ente posisi sorangan? sorangan, Nu lain arareueuh? areueuh baralik. Oke. Ah, urang hoream balik ieu teh, cicing we dinya teh nonton biasalah gitu. Terus hayang naon ngaranna teh, hayang dahar ka hareup, dahar sorangan Hmm. biasa. Nah, geus kitu ti sore mah biasanya gitu ti sore mah. Nonton biasa pas jam sabaraha nya teh sekitar jam 8 jam 10-an lah. Hmm. Urang teh nonton biasa gitu. Jadi ti antara si ruang tamu Ya. ka ruang keluarga keur nongton teh eta teh aya siga koridor gitu. Oke. Ya koridor, Lorong lah gitu. lorong Hmm. gitu dirinya teh. Jadi ruang tamu, koridor, ruang keluarga, ka dieu teh lorong deui ka itu teh ke ka kamar teh. Oke. Eta teh terus di luhur aya di kamar kan di luhur teh. Nah, jam-jam 8 jam 10 perasaan teh geus teu ngeunah sih sabenerna mah eta teh Hmm. gitu. Geus teu ngeunah lah gitu ngomong. Tapi nongton we biasa gitu nya, Ya. nonton biasa. Nah, pas nonton teh jeung rada muringkak gitu, aya Hmm. naon cenah ieu teh gitu. Pembacaan ah biasa we gitu nya, bacaan. Apal ku pas katingal teh ku juru panon geuningan. Iya, iya biasana nya Ku juru di sudut panon. mata teh asa aya naon gitu. Nya gitu, ai peuting-peuting mah biasa si koridor kan poek, si koridor. Emang sengaja poek atau emang eueuh lampuna, Bro? Henteu, jadi eta teh poek we biasa dauh memang eueuh Emang gak lampuan ada lampu, gitu. emang teu dipasang lah di koridor teh, oke. Terus anu si lampu ke ruang tamu teh Hmm? eta teh emang can diganti jadi redup ah si Ya, lampu teh. remang-remang. Heeh, remang-remang gitu. Nah, urang keur nonton gitu kahareup. Tas si juru panon teh ningali jiga aya nu nangtung lah di juru teh nya, Oh, nangtung di juru teh. Cuman ti saprak eta ku urang ditempo teh urang teh geus teu bisa nanaon eta teh, anehna teh gitu. maksudnya Geus teu bisa gerak gitu maksudna teh. oh gitu? Tapi teuing kunaon gitu. Jadi si kesang teh geus mulai kaluar si kesang teh gitu. Oh, Ngomong teu bisa, jadi pandangan kosong gitu. oh gitu? Heeh, eta teh. Tah, tapi si ieu mah ningali, tapi dina hate mah naon ieu gitu. Oh jadi ente teh tetep memperhatikan dari sudut mata Nya, teh ente teh eta naon rek gitu. malik oge teu bisa Erek gitu. ngalieut ge Teu teu bisa, bisa. heeh, gitu Oh. anehna. Rek babacaan oge teu bisa dirinya teh Hmm. gitu. Nah, eta teh jarak sabaraha lila lah, lumayan lila eta teh gitu, urang kitu teh. Nah, ai pas rada lila, Hmm. ejol ti dinya teh gerak manehna teh jiga jiga nu ngalayang lah mun ceuk Hmm. urang mah kitu Hmm. nya, Hmm. jiga nu ngalayang gitu. Ti manehna ti ditu ka koridor, terus ngaliwat jiga nu ngaliwat ka tukangkeun urang teh. Hmm. Ngaliwat ka Jadi manehna teh jiga nyampeurkeun ente gitu. heeh, heeh. Oh, dia teh leuwih edan lah si Hmm. perasaan teh, kesang teh, oh geus jiga nu mani we meureun, Hmm. jiga nu ngalangkung gitu nya, ka tukang teh rada lila gitu. Terus ka tukang tapi baheula mah teu cicing sih, teu cicing tukangna, jadi ka tukang terus. Nah, nepikeun ka koridor anu aya kamar, eta oge poek sarua dirinya teh. Hmm. 3 eta teh dinya teh si kamar teh. Nah, eta teh jarak sabaraha teh masih keneh kitu we, can can bisa nanaon gitu. Oke, ente jadi jiga matung gitu, Pur. Matung we gitu.
Nah eta terus pas dinya sabaraha lila masih kene cicing manehna teh di ditu teh gitu, masih kene cicing gitu, jo rada lila, jo nya leungit lah gitu nya istilahna mah leungit, geus leungit kitu teh jarak sabaraha lila, rada bisa ngarenghap, rada bisa ngarenghap, tah geus ngarenghap kitu teh jo sadar we bisa ngucapkeun, istighfar nya di dinya teh Istighfar. gitu. Oke. Istighfar we di dinya teh, geus tapi masih kene leungeus can bisa nanaon istighfar we di dinya teh. Aya sajaman lah urang cicing di dinya teh gitu. Tah geus sekitar sajam 2 jaman rada bisa ingkah. Mmm. Ingkah gitu, orang kan tukangan jadi si posisina teh ye misalkan tempat diuk, Mmm. tah ieu teh koridor di dieu teh. Tah Iya. tukangan urang pisan teh teh ieu, panto, panto ka kamar urang sare. Oh, oke. Nah, urang teh lumpat teh ka tukang, ka kamar. Mhm. Di kamar teh urang tutup panto teh kunci weh, teu inget ngaranna juring mah meureun teu ketemu dikunci meureun. Saha aya mikiran secara logika mah meureun nya gitu. Lamun Tah, dikunci paling keketrok ya, Pur. ambung. Terus? Tah, geus itu teh urang teh sare we dinya teh nepikeun ka naon ngaranna teh make salimut, Selimut, oke. nya babacaan nya teh. Istighfar we terus dinya teh. Tah sekitar jam-jam 1 jam 2-an datang babaturan urang, Jam datang 2 malam teh? jam 2 puting teh. Ah. Datang rada regreg nya teh, rada regreg gitu, nya alhamdulillah kan urang can wani nyaritakeun ka Ya. manehna, can wani nyaritakeun. Ente cicing we nya, terus Heeh, teu ngabahas. heeh, pas isuk pagetona urang nyarita Oke. gitu. Meureun bener anu dicaritakeun ku babaturan anu sare di luhur teh ngaranna bener eta teh meureun. Tah ti saprak eta teh can 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 dibejakeun ka si nyaritakeun ka Ah. eta teh. Terus aya kan babaturan urang awewe oge di dinya Hmm. gitu. Urang teu 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 dicaritakeun bisi Jadi saharieun ente oge kan gitu. nyaritana kasih full. Heeh, nyarita teh. Tah ti saprak eta teh si masih keneh di naon diheurean ku eta jurig teh meureun nya da Mhm. sok nyarita wae ka urang teh. Nepikeun ka manehna atuh pangagoronkeun ka ustad atuh eueuh ustad mah bae dukun-dukun cenah cek manehna teh garawan cenah gitu. Heeh. Lieur cek urang teh tah ngageroan gitu mah aya si ngoreng beureun maneh mah mawa we awewe ka luhur cek urang teh. Geus eta sok mawa we awewe Oh. gitu ka luhur gitu. Jadi Oh. dinya teh tah geus kitu urang teh pas naon ngaranna teh Minggu kan aya nu boga kontrakanana Mhm. datang ka imah. Ku urang teh dicaritakeun ka si bapana teh. "Pa cek urang teh ieu babaturan di heurean wae, terus urang basa keur poe Jumaah cek urang teh malam Jumaah cek urang teh, diganggu cek urang Mhm. teh gitu. Kumaha eta ai baheula sok aya nu kitu basa bapa di dieu cek urang Mhm. teh. Jo senyum si bapa anu teh, Oh, senyum? heeh, Senyum penuh arti teh kan ya, eee, Bu? sigana mah gitu. Tah geus kitu teh jo si bapa teh senyum, aya senyum gitu teh, heeh, cenah da memang aya bapak oge cenah baheula teh bebeja ka Pak Ustad cenah, bebeja bahwa ieu teh memang aya ngan keun wae da ari urangna teu aneh-aneh mah cenah moal nanaon cenah eta teh Mmm. gitu. Ngan meureun eta we budakna nu aneh-aneh ngan ku urang teu dibejakeun babaturan urang Soal eta semua teh, awewe oge heeh. gitu. Da karunya disider, diusir, Nya. dilaporkeun dan sebagainya gitu. Nah, di dinya teh jo hayo we si babaturan urang teh diganggu kitu. Geus cek urang teh, "Maneh sare di handap?" cek urang teh. Mmm. Di kamar urang sare di luhur cek urang teh ngawanikeun maneh bari jeung Mmm. sieun eta oge. Dah ente ge geus pernah ngalama. Heeh. Urang teh sare di luhur bari jeung kesang tiis teh kesang badag ge. Mmm. Urang teh sare we di luhur, teu bisa sare salah eta teh. Pas di luhur teh. Heueuh, teu bisa sare pokona mah Emang da karena inget. suasanana anu nggak enak Henteu, atau kumaha? henteu kitu. Atau Tapi memang kabayang-bayang? kabayang-bayang we gitu urang. Tapi ngawanikeun maneh we da karena ku kesel oge meureun nya Mmm. gitu. Tapi pas orang sere di luhur, eueuh Mhm. nanaon.
tapi manehna dihandap tetap tetep diganggu. diganggu PT jurig teh gitu. Oh. Nya meureun ngarah cek urang teh ka maneh cek urang teh gitu. Heeh heeh heeh. Nah, teh nya teh terus we digangguan ngan saprak ti dinya geus sabaraha lila cek Hmm. urang teh tong mau awewe cek urang teh. Hmm. Tah teh dinya pas maenna teu mau awewe geus we tara tara Oh. digangguan deui gitu. Ngan urang pernah satu waktu Hmm. basa keur malam tahun baru Hmm. orang teh kan di tukang teh geueum nya Hmm. soalna ku ente diieukeun di tukang teh 3 kamar. Hmm. 3 kamar tidur jeung hiji kamar mandi. Oke. Tapi geus sila teu dipake. Kosong we. Kosong, wah geus luputan saya teh lah. Oke. Gitu geus luputan gitu. Memang si kamar-kamar eta teh emang ku kantor ge tidak dipergunakan eta teh? Henteu, teu Oh. digunakeun ngan cek urang teh ka babaturan. Geus we cek urang teh bersihan lah yuk, cek urang teh kerja Hmm. bakti, cek urang teh gitu. Lah kerja bakti kitu teh oh dibersihan gitu nya, dibersihan. Geus dibersihan kitu jeung naon jeung kabeh lah jeung tempat naon ngaranna teh tempat parkir. Da tempat parkir oge jadi aya nu di jero gitu, jadi Iya. ditutupan ku rolling door kan Oke. gitu. Lumayan badag gitu Hmm. ge nya teh. Nah, ari geus kitu teh dibersihan, ting selang sabaraha poe urang teh ngimpi Hmm. dipanggihan ku hiji awewe, Hmm. geulis awewena teh. Oke. Memang make Gelis mana jeung pamajikan? heh, Gelis mana jeung pamajikan? wah pamajikan Oh, atuh. gelis pamajikan. Oh. Waduh. Soalnya kan di-record ya, Pur. Nah, geus kitu teh nya ngimpi Hmm. dipanggihan ku hiji awewe, geulis awewena teh rambut panjang, terus make kain bodas lah nya Oke. gitu, kain bodas. Joh ngan hiji kata maena teh ngomong ka urang teh, Hmm. nuhun. Nuhun. Geus we kitu hungkul. Hmm. Masa orang pengalaman di ditu nya jiga kitu. Apa aya kaitanna karena ente ngingetan babaturan ente anu dalam tanda kutip ngalakukeun maksiat lah ibaratna. Nya ayeuna kieu we. Loba oge nu ngomongnya bahwa maksudna teh tong boro di tempat urang neangan nafkah gitu, Iya. jika kantor. Da urang ge lamun misalna di ieu mah sok kabawa goreng lah nya lamun Iya, misalna urang dipake jinah teh gitu. betul. Nah, jadi meureun bisa wae meureun ente ka dinya gitu. Karena Jadi manehna ge merasa terganggu mungkin ya. nya risih oge da si bapana basa anu keur naon anu boga anak kan ngomong oge gitu bahwa nya lamun misalna teu nanaon mah moal nanaon gitu Oke. manehna oge. Tapi lamun misalna urang ngalakukeun hal-hal yang memang di luarnya jiga kitulah, ngalakukeun jiga kitu meureun manehna oge ya jelema meureun nya ti kieu naon ngalakukeun hal nu jiga kieu meureun jurig oge meureun tarasepeun meureun gitu. Jurig wae teresep nya. Komo jelema. Kan Resep teh. jelema resep masalahna teh. Heeh gitu sok Lalu arang. jelema leuwih ti jurig Jadi nu jurig teh saha? Tah, eta menjadi pertanyaan. Urang mun aya nanaon anu disalahkeunana jurig kan? Heeh, gitu. Karena jurig urang jadi kieu Heeh. kan gitu. Padahal pamolah sorangan eta teh. Gara-gara pamolah sorangan. Heeh, gitu. Nah, dina carita eta pengalaman ente eta memang mungkin bagi beberapa orang mah ah manya sih, ya kan? Karena Ya, tidak percaya. betul. Karena meureun manehna belum pernah mengalami. Ya jujur, orang pribadi ge alhamdulillah ya. Alhamdulillah belum pernah berinteraksi pur Ya. nukaran itu teh. Apakah dalam bentuk sosok, penglihatan, penampakan, ataupun dalam hal gangguan. Alhamdulillah gitu nya. Mung lah mun bisa mah dijauhkan. Tapi memang di satu sisi kan tidak bisa dipungkiri bahwa orang teh berdampingan. Ya. Jeung maranehna teh. Naon anu dilakukeun ku urang teh cenah mah manehna ge bisa ningali. Ya. Matak anu kajadian ka babaturan ente kan nepikeun ka ngambek lah meureun caritana. Artina manehna ge punya tujuan yang baik mungkinnya si penunggu eta teh terlepas sosoknya apakah
apa kuntilanak kek atau apa gitu kan, dia punya tujuan baik mungkinnya untuk mengingatkan, mungkin seperti itu. Hikmah nu ente dapat dina kejadian eta naon Pur? Ya ari hikmah mah keur pembelajaran kana hirup lah maksudna teh. Jadi ngaranna makhluk halus mah memang dina Al-Qur'an oge memang aya meureun nya. Betul. Jadi anu disebutkeun ku dina Al-Qur'an oge aya meureun. Iya. Apa meureun bahwa Allah nyiptakeun jin manusia menciptakeun manusia jeung jin teh keur naon Ibadah. menghamba gitu Iya. maksudnya teh ka Allah teh gitu. Wa ma khalaqtud jinna wa insa illa liya'budun. Nah, Eta. eta pisan. Eta kan bener. Tong salah kieu oge lulusan. Iya. Lulusan mana lah? Pesantren kilat. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Oh, gitu. Artinya memang ada. Ya, betul eta kahijina. Anu pembelajaran anu bisa naon diambil hikmahna nya tina kejadian ieu gitu. Anu kahijina, anu kaduana bahwa orang salila hirup teh nya sesuai jeung jalurna lah gitu maksudna teh. Tong nepikeun ka urang kabawa menyimpang atau kabawa ku sakaba-kaba atau ngajak naon ngaranna teh nu ngajak ngilu, aya nu ngajak ngilu gitu. Ari kabawa sakaba-kaba teh naon sih Pur? Nya aya tah mah memang bahasa Sunda meureun kolot baheula jadi kabawa sakaba-kaba teh meureun kabawa ku nu tepanggung lah meureun gitu. Okay. Jadi kudu urang teh kudu memang nyepengna teh nyepeng keyakinan bener-bener gitu bahwa orang lamun misalna ngajalankeun nu alus teh pasti kieu, lamun misalna urang kabawa ku sakaba-kaba atau nepikeun ka urang ngalakukeun hal-hal nu jiga contoh nu bieu jadina kieu misalkan jiga kitu dampak lamun misalna dampak mah da bisa istilahna bisa langsung bisa henteu gitu eta mah. Iya. Gitu. Berarti segala sesuatu ge aya konsekuensina meureun kieu. Ya, bener. Kalau misalnya orang ngelakukan anu alus, konsekuensinya nya alus meureun. Kalau misalnya orang ngelakukan nu goreng, konsekuensinya ya goreng meureun gitu. Setelah kejadian eta berarti baturan ente udah mulai nggak diganggu lagi gitu. Ya salila kapantau mah gitunya kan orang teu lamun misalnya liburan atau misalkan maehna keur aya di dinya gitu. Jadi teuing lamun misalnya urang aluh-alangnya lamun misalnya urang keur aya di luar gitu maehna ngagukeun atau henteu tapi ti saprak eta maehna geus teu wani nyarita deui gitu. Oh. Manehna teh walam welahnya. Gitu nya teh. Berarti balik deui ka urangna. Nya. Gitu nya balik deui ka urangna nyamun misalna urang hayang hirup lempeng nya lempeng. Namun misalnya orang rek bingkeng nya bingkeng tapi masing-masing eta pasti ada konsekuensinya. Betul nya juga gitulah gitu. Oke. Lumayan serem oge nya ningali nu kararitu teh. Nya. Jadi da memang ningali imahna oge memang cek si bapana teh geus sila teu dipake eta teh. Gitu. Geus aya sabaraha taun teu dipake. Bangunan lama atau bangunan lama. Jadi eta teh si imah teh memang diperuntukkan buat kanan iya. Di aranan nya teh. Jadi tapi memang si imah eta teh memang geus katingali lah kusam gitu ningali tina chat-chatna oge geus kudu dicat deui gitu ningali tukangna nu geus lumut loba sampah gitu jigana teh imah eta teh sigana mah imah jadi eta teh da kamarna loba kan terus tukangeunana si kamar keur pembantuna berarti nu kamarna loba anu kamarna loba BKB gitu sigana mah eta teh memang diperuntukkan buat di rumah dinas lah ya. Rumah dinas gitu di dinya teh. Oke. Dan di setiap rumah juga pasti aya meureunnya Pur. Ya, allahu alam sih, cuman memang kumaha urangna sebagai penempat rumah tersebut anu sebagai menempatina. Jadi anu nempatinana da kumaha urang lamun misalna urang nempati imah eta dipake ibadahnya adem. Lamun misalna urang di imah eta dipake tempat maksiatnya hawana teh panas we meureun gitu. Jadinya
kumaha urangna nempatan eta Oke. gitu, imah eta gitu. Meureun si jurigna oge, "Wah ieu mah halus meureun nempatanana," meureun. Atau Hmm. misalkan ieu si anu nempatanana ahli maksiat meureun jiga Hmm. kitu, nya hayo we meureun diganggu, Hmm. gitu. Oke, oke, oke. Berarti artinya dimanapun orang tinggal, Heeh, tetap orang kudu menjaga iya, menjaga kelakuan orang, heeh, tindak tanduk orang, karena heeh, mungkin hal-hal anu kita lakukan teh bisa mengundang iya, hal-hal yang seperti itu. heeh, Jeung orang ulah ujug-ujug nyalahkeun ka heeh, juri, heeh, gabongan ku pamolah urang iya, sorangan. bener, Meureun kitu nya Purnya. iya, siga kitulah intina mah. Oke. Jadi mungkin dari pengalaman yang tadi diceritakan, ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Mmm, Artinya kita tetap harus menjaga perilaku kita. iya, Terlepas apakah ada yang mengawasi ataupun tidak. heeh, Karena segala sesuatunya akan berimbas heeh, kepada diri kita sendiri. heeh, Oke, mungkin cukup sekian pengalaman yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita amin. semua. Jadi untuk Sobat Babagi, silakan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jadi kalau misalnya ada pengalaman-pengalamannya juga bisa ditulis di kolom komentar. Atau mungkin nanti bisa dikirim ke email kita ataupun media sosial kita yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.